bisnis. Nawaran bisnis euy. Bisnis di pedut. Beda urang mah. Leutik-leutik ge bisnismen. Manya. Jelasin pan. Jadi gini, kia ya emang gua lihat-lihat lu di rumah mulu kayaknya kelihatannya makan tidur. Emang lu gak kerja mang? Maaf cuma nanya. Emang kieu teu digawe urang mah. Di imah we. Nih, gua ke emang mau ngebejaan tentang cara mendapatkan duit tanpa keluar imah. Iya mah, tak kudu capek. Aslina. Terus ini mah gak perlu hudang isuk-isuk, gak perlu indit ke kantor. Caranya kumaha hanya eta trading bisi belumnya. Oh, trading teh adalah jual beli mata uang, mang. Nah, ngalah duit di dieu mah. Mang teu kudu sarjana heula jeung teu kudu boga keahlian anu edan. Untuk media trading nanya eta naon? FBS. Broker terbaik anu berlisensi jeung berpengalaman. Tim Menbal Barcelona wae disponsorana ku naon Ci? Ku FBS. Pokoknya mah periksa aja mang akun FBS untuk info lebih lanjut. Nikmati hidup Anda dan dapatkan uang secara online dengan broker yang terpercaya. Cobaan lah ke kurang. Mantap. Maraneh leutik-leutik otak nama jeniusnya salut euy. Iya atuh jelas. Geus lah aya nama urang menta dahar. Da bieu geus dibejaan bisnis tah. Urang mah da teu nitah euy. Urang ge nya teu menta diajarkeun bisnis ku maraneh. Maraneh nu datang ka dieu sorangan. Geus lah aya nama mending maraneh balik. Baralik buru. Hanjakal gua ngasih tahu elu mang, gak ada balas budinya banget lu. Gua tuh jauh-jauh ke rumah elu mang naik ojek mahal, mana lapar lagi Eta sungut kalah nyengeh we gerai. Kawas nu teu boga salah, uang balik we yupan lah, teu guna da cicing di dieu ge. Heeh, jing. Hati-hatinya euy. Mang tuh sebenarnya udah wareg, gua tahu. Angger lelebok deui. Ya mang jadi jelema teh tong pelit. Aduh embong kumaha maksa maneh mah. Cuma makanan murah. Nah tadi Seleramu sama kita. Nah tadi menta sirit. Ayap lah. Gua kira hotdog, ternyata goreng cau. Gak ada akhlak. Aduh, rumahnya gerah anjing lah, gak ada AC. Geus pan, tong Gandeng sia cadel. Boy sia. Aduh. Baru sih tadi dicatuk aja. Boy Ipan dari mana kamu? Gua cari-cariin. Ngaplu we. Kau apa kumaha ya? Pasti we jisimu. Wah, Melangor sia. Kadieu gawat. Aduh, Gawat. pukul. Kamu aja. Sianya. Gawat kadieu kalah mutruk we. Astagfirullah. Gawat ka dieu. Diuk sia diuk Goblok teh. Kaluhurkeun leungeun. Gua mah capek ngurus elu pan. Maneh teh ku indung maneh. Dikirim ka lembur biar jadi jelema bager. Karena maneh di kota Bangor pisan pan. Pagawean teh ngan tawuran we leutik-leutik terus lang-layangan di jalan tol dasar tolol sia maneh. Ayeuna wa teh euy dibere tanggung jawab yang ngurus maneh. Cing nurut ari kakolot teh euy. Ngarti teu maneh? Regepkeun. Ngarti teu maneh? Cicing. Wah, Ipan mah ulin lagi ke warung, gak kemana-mana. Ada ulin di warung teh meakeun duit dari maneh. Orang gak punya duitnya. Ada teu boga duit jeung nganjuk head. Tapi dah si Ipan mah moal daek ulin. Lamun eueuh maneh mu. Pokona mah mun maneh ngajak di si Ipan ulin jauh tong harap bisa deket deui jeung si Ipan. Ya, jangan nyalahin emu. Emu mah gak salah, orang Ipan tadi yang nyamperin emu, ya kan? Terus gimana? Iya, jadi Ipan yang salah, emu mah gak salah, emu mah bager. Itu kurang salah. Tah ngaku salah, awas ya mun sekali-kali deui. Please lah, tong ulin jauh-jauh lain kuna naonnya. Masalahna hese neanganna di dieu mah beungeut budak sararua kabeh hideung bisi salah jelema. Iya, Ipan gak bakal main. Nah,
gitu atuh caricing bisek darmanya metawe lah kabirun dengan lah jeung sanguna sekalian dah di mangan aya piring hungkul teh bisa nih awas ya mun urang balik marane eueuh dagoan we lah nya wae futsal heula ye kedeung pokona mun maraneh maksa tetep ulin sing panggih jeung jurig tah. Dua maneh mah futsal teh setelana kitu nih. Nggak tahu. Antur ya, ka imah urang. Ek naon? Wah ngincu motor. Ku bapak urang. Bisa motor emang lu? Ya bisa tuh, matak na hayu. Terus kumaha? Wang uli na motor. Enggak ah. Cieunan tenang mau akan nyahoan deui ieu wa maneh ge kalah ulin ayeuna. Gua mah nggak mau ngelawan orang tua lagi ah, dosa. Aduh, yeuh pan. Eta mah da lain orang tua ieu, eta mah ua. Geus lah hayu pan lah. Ya. Mendung euy. Tuh, mendung banget sia, panas poe kieu hayu ulin geuat. Tapi ketang ulah ting ulin na motor lah kata si Pandi jeung ua maneh di jalan kumaha. Ya mu, uang jalan-jalan aja lah. Merupakan rame pan jalan-jalan sore kieu, coba cuacana cerah euy. Nah, mending ayeuna mah uang ke kebon pan, uang maro-maro bagong atulah. Terus maneh ge da can pernah nya pan ulin ke kebon. Da di kota mah Nggak mau ah. Nah, kunaon? Arurang lelempangan teh bismillah. Ayo balik lah, bisi uang keburu balik. Enggak. Kunaon? Maneh nu kunaon da kamari-kamari mah maneh teh kesianan kitu. Jig garek balik mangan urang mau ulin di jeung maneh jig balik lah sia. Ek naon di imah ge ngan diuk doang. Terus ua maneh mah kitu yeuh nya ua maneh teh indit keluar. Imah dikunci maneh teh cicing di luar dahar tuh dibere ua macam apa nu kitu ua cedar eta mah. Ipan Piteng maneh lapar, bisa dah ke dahar. Ya tapi gua gak mau moro bagong ke kebun ah. Nyapir aku atuh moro bagong mah. Tenang pan moro bagong ieu nu aya kalah ka urang teh nu di moro bagong. Ayeuna mah wang moro mermot pan ke dibeulem mermot na ngeunah sia pan. Pan mun poe minggu urang ka dieu nya sok aya kardus ngampar sia teh urut naon sia. Urut kuat ram kali. Korehan pan, korehan kuat tangan pan, mermot na. Wah, goblok siapa yang mermot kalau digogogan. Gua tahu, kirain gua tikus. Maafin gua mu. Udahlah. Gandeng anjing gandeng lah, bongbong orang kota manggil mermot kalau digogogan. Jangan gua gua tahu. Udahlah, jangan dipikirin mulu. Kupu aing mah deul. Rukanan gampang nyangan mermot. Beli aja. Lain mali-mali kitu. Da sebenerna mah teu butuh kan, lamun menang terus lepas handeuh. Ya udah tuh, teu butuh matong di pikiran wae. Wah, kerja teh kalau hitut sia mah bau kan. Geus jigla balik Ramadol. Naon maneh? Nih biasanya ya, orang yang duluan ngeluh tentang hitut teh sebenarnya dia yang hitut. Jadi maneh meureun? Watir katangkal ieu. Dihitutan kumaneh katangkal ieu moal buahan sia dempol wae teh. Geus lah. Ya sumpah nage. Kurik nu hitut mah meureun. Eta teh sia Aing nu hitut aing kuring. Aduh.